Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Vilayakon Magenta. Di dieu sim kuring bade ngajak baraya ka tempat wisata anu aya di Jalan Haji Insinyur Juanda. Di ditu tos aya rencana sim kuring. Mangga Sampurasun. Ayeuna abdi atas aya di Tahura anu aya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Tahura aya di handapeun naungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Di Tahura aya dua situs anu bersejarah nyaeta Gua Jepang jeung Gua Belanda. Salajengna bakal diteraskeun perencangan abdi ku Arsa sareng rival. Hatur nuhun. Sampurasun baraya, ayeuna sim kuring tos aya di Gua Jepang. Hayang ngiring sareng sim kuring. Gua Jepang ieu diwangun ku pamarenah Jepang di tahun 1842 tapi ke 1845 nalika Perang Dunia Kedua. Gua ieu diwangun ku tenaga penjara paksa Romusa anu dipaksa penjajah Jepang. Gua Jepang ieu dipake pikeun penyebutan sareng budak penangkapan militer Jepang. Panjang gua kira-kira 500 meter sareng boga sabaraha kamar leutik. Gua Jepang jadi tempat wisata sejarah anu sering didatangan ku wisatawan serta jadi tempat edukasi pikeun ngeunalkeun sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Tah, kira-kira kieu bentukanna Gua Jepang nya baraya. Sampurasun baraya update teknologi di situs kedua Gua Belanda anu teu jauh ti Gua Jepang. Aya ngiring sareng cicing kuring. Gua Belanda dibangun tahun 1918. Gua ieu awalna dipake ku terowongan hidroelektrik, tapi engkena dirubah jadi gudang senjata sareng pusat komunikasi militer. Gua ieu boga panjang kira-kira sampai 548 meter. Kiwari Gua Belanda jadi salah sahiji tempat wisata sejarah anu sering didatangan ku wisatawan. Pikeun ningali warisan kolonial dan sejarah Bandung. Tah kieu baraya bentukan Gua Belanda teh. Terus di deka area ujang penambahan barang-barang atau persenjataan di zaman barat teh. kumaha baraya resepanan. Selain aya Gua Belanda sareng Gua Jepang, di dinya oge seueur keneh situs nu lainna sapertos Taman Rusa, Curug sareng nu lainna. Di dieu sim kuring ngatur nuhunkeun kanggo sadayana anu tos ngiringkeun sim kuring dugi ka akhir. Panginten sakitu wae ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.